Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Payajibu mangka wajib alaika ka anjeun naon antah tariza yen ngaraksa anjeun anil hikdi tina unak-unak atawa dendam wal hasadi sareng hasad. Goyata juhdika kalawan antekna kamampuan anjeun atawa sungguh-sungguh anjeun faida waqta di mana-mana tumimba anjeun fihima dina itu hikdu sareng hasad pa asri mangka kudu gancang-gancang anjeun bitaubati kana tobat wadawi sareng kudu ngubaran anjeun kolbaka kana hate anjeun almarido anu gering bihadhil aduwiyati kalawan ieu pirang-pirang obat anna jihati anu manfaat. Awalan ari nu kahijina anta alama eta yen kudu nyaho anjeun anal hasada kana sayaktosna hasad teh yadurruka eta matak ngamadaratkeun itu hasad ka anjeun pidinika dina agama anjeun wa dunyaka sareng dunia anjeun pa amma dororuhu sareng anapun ari madaratna itu hasad fi dunya di dunya fa innaka mangka eta sayaktosna anjeun la tazalu eta henteu eureun-eureun anjeun bisababil hasadi kalawan sabab hasad pihamim dina kabingung wagomen sareng tegesna kabingung atau berduka lah wakamadin sareng sedih pisan wahuznin sareng sedih turidu ngamaksud anjeun antu zia kana yen nganyeri anjeun mahsudah ka jalma anu dihasudan ku anjeun bihasadika kalawan hasud anjeun walakin tatapina fil haqiqati dina hakikatna adaita nyeri anjeun nafsaka kana diri anjeun panazala tulun alaika ka anjeun naon ma perkara tastahi anu mikahayang anjeun kana emma minal azabi tina adab di adaika ka pirang-pirang musuh anjeun wani amullahi sareng ari pirang-pirang nikmat Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah teh sabitatun eta tetep ma zahabat henteu leungit itu ni'am an mahsudika ti jalma anu dihasudan ku anjeun bahwa sareng ari itu mahsud yaqulu eta ngucap itu mahsud kama saperti perkara qala anu nyarios saha sairu tukang syair iyah suduni fa inni ghairul la imihim suduni lamun hasud itu kaum kakuring fa inni sayaktasna kuring ghairla imihim eta henteu nyacad ka itu kaum qabli eta tetep samemeh kuring minan nasi ti jalma-jalma ahlul fadli ari ahli anugrah qad husidu nyata dihasudan ieu ahlul fadli pada ma tuluy langgeng li ka kuring walahum sareng ka itu ahlul fadli naon ma perkara bi nu tetep di kuring wa ma sareng perkara bihim nu eta tetep di itu ahlul fadli wa mata sareng maot sa aksaruna kalolobaan ti urang sadayana ghaidon karena ambek bima kalawan perkara yajidu anu manggihan ieu aksar amma dororuhu na itu hasud pidini dina agama painakas eta sayaktosna anjeun bihasa dikasud anjeun sakhitta berqodo Allahi kana qodona Allah wa karihta sareng mikangewa anjeun al khaira kana kaalusan li ibadihi ka pikeun pirang-pirang hamba na Allah wa bidzalika sareng kulantaran itu madzkur janaita nganiaya anjeun ala nafsika kana diri anjeun jinayatan azimatan kalawan nganiaya anu gede wartakabta sareng gawe dosa anjeun migawe anjeun dzamban kana dosa minal kabairi dzunubi tina pirang-pirang dosa anu gede wastahqaqta sareng nganyatakeun anjeun bizalika kalawan itu mazkur al azam al alima kana adab anu nyeri fil akhirati di akhirat qala ngadauh sa syairu tukang syair ayaha sidan li ala ni'mati atadri ala man asata al adab ayaha sidan ingat hei jalma anu hasud li kakuring
ala nikmati eta tetep kana nikmat kuring. Atadri naha terang anjeun alaman kajalma asa ta anu migawe goreng anjeun al adaba kana adab. Asa ta migawe goreng anjeun Allahi ka Gusti Allah fi hukmihi dina hukum Allah. Li annaka sayaktosna anjeun lam tardo eta henteu mikarido anjeun li ka kuring ma kana perkara wahaba anu maparin Allah. Pajazaka maka ngabales ka anjeun sa Robbi pangeran kuring bi anjadani kuyen nambahan Robbi ka kuring wasadda sareng nutup Robbi alika ka anjeun wujuhat talabi kana panyuprih kana pirang-pirang jalan panyuprih. Wallahu a'lamu bissawab.